dulu zaman lalu, zaman Sumedang Larang, zaman Pajajaran. Hilap subscribe channel Sang Fajar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Sang Fajar TV. Dina poe ieu simkuring saparkanca tidang hiang kahuripan sejak tabaruk ka makam keramat Cipeles. Makam keramat Cipeles ayana di Desa Cipeles, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Numutkeun kuncen makam keramat Cipeles nyaeta Bapak Didin Rohidin, Kecap Cipeles kawitna tina Kecap Pelet. Anu tetela aya hubunganna bahwa di dieu aya kokolotan anu katelah Nyi Pelet teh. Salian Kecap Cipeles aya kakaitana sareng salah sawios kokolotan anu namina nyaeta Nyi Pelet. Tetela sateacana lebet ka lembur Cipeles ieu urang bakal ngalangkungan hiji walungan anu ageng nyaeta anu katelah walungan Cipeles. Makam keramat Cipeles denget ayeuna dikelola ku paguyuban Maranti Rahayu anu tetela dipimpin langsung ku Bapak Kuncen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina poe ieu simkuring saparkanca tidang hiang kahuripan tabaruk nyaeta ka situs keramat Cipeles anu aya di Desa Cipeles, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Dina denget ieu simkuring tos sasarangan sareng kuncen makam keramat Cipeles. Simkuring Didin Rohidin alias Midon mohon manawi pakuma sejarahna ieu Bapak tingawitan janten kuncen di ieu keramat. Ngawitana abdi penyimpen acan sarosna mah diamanatkan keluarga Kuncen di keluarga Pak Ardawi sareng Pasaca Praja diukeun ka Pak Ojo. Ayeuna putrana amanahkeun mengarang miara ieu makam sareng makom di Cipeles anu ieu anana ibu buyut istri Raden Ayu Argawati. Salian ti uyut istri eta saha wae anu aya di dieu? Anu di antawisna Eyang Wijaya Kusuma. Nyata Eyang Jaga Laksana atanapi Eyang Jaga Alas. Terus Eyang Jaya Wiksa atanapi Eyang Sutawijaya. Terus seuri anu ka ieuna da ieu teh ka eta dulu zaman lalu, zaman Sumedang Larang, zaman Pajajaran. Dan tawisna Eyang Bratajaya Mangala, terus Eyang Yoda Mangala, Ibu Siti Yahar, terus Eyang Mawi, neta Eyang Jaya Brata Mangala. Numutkeun keterangan ti juru kunci makam Cipeles di dieu aya kirang langkung 24 makam para kasepuan para karuhun oge kokolotan. Salah sawiosna anu paling terkenal nyaeta Nyi Pelet. Salian terkenal oge aya di daerah Marongge, aya nu nyebatkeun bahwa Nyi Pelet aya di daerah Majalengka. Malihan aya oge anu nyebatkeun Nyi Pelet patilasana aya di daerah Cirebon. Priyogi kauninga oge ku sadayana di makam keramat ieu aya cai kahuripan. Aya di palihanna caket sawah. Atur nuhun ka sadayana, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.